اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات الله nyanyahoanan ini bahaya ge nyanyahoanan model kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan teh nu kitu ngaranna meme adzan maca sholawat heula nyanyahoanan ulah teh kos kararitu teh ulah sok jieun-jieun dina agama mah mun teu bae mun mangga bae lain ulah maca sholawat ngan maca sholawatna ulah dikasapekerkeun lalaunan bae sebab beusi dianggap satu aturan eueuh aturanna di dituna adan bae tah eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan kajen dibawa ka manang ge moal boga kakuatan mantap atuh palayah lukuha ahadum minan nas nomor kedua ya onta saibah mah ahli jahiliyah baheula ngararantep kana eta onta jang pangeranana jang patung-patung ieu kieu nya cek ahli jahiliyah urang teh ka pandeg tani bebeja ka pangeran urang ka patung mohon diberkahkeun cek nya tani urang aju urang tani pan bagus tanina ta ieu tani bagus kelipatan hasilna teh ieu adalah gara-gara urang nyembah ka patung ku ayeuna sakitu ieu onta nu ku urang tadina dipake na ieu mah ulah diganggu gugat sebab geus memberikan keuntungan anu luar biasa onta ieu ulah diganggu ulah dipuatan naon antepkeun terketahui ku kabehan ulah diganggu jang pangerannya na eta onta-onta kos kana itu hasil maksud anu luar biasa ya urang dumadeus onta jang patung saibah ngaranna aya deui onta wasilah mah anak batur bakru onta anu ngorakene anu nyana ngamimitian onta tersebut teh dina awal anakan awal ngorakene ieu onta lamun anakan nangke bikang anak pertama bikang ke anak kedua deui bikang taeta anak pertama anak kedua bikang kemudian numbu bikang deui henteu aya lalakian mun aya lalakian mah anakna teu bagus eta mah lontaran aya bagian urang nya nu lalakina mah bagian urang ieu mah bikang kadua bikang katilu bikang ta ieu onta berarti hebat lain urang tah mah lantaran tah mah nu pangeran sebab pangeran ge kan boga malaikat bikang cak nyana annal malaikata banatullah malaikat eta anak awe Allah cak Yahudi bloona ge bloona deui mendek ieu lamun aya onta anakan bikang aju bikang deui teu aya lalakiat berarti anu Allah kurang ka pangerankeun cak nya jang pangeran ulah diganggu gugat tolol bin goblok bin oplok terus gitu deh aya deui terakhir adalah onta ham eta adalah pahlul ibil yatibu darabal madud onta jalu anu gagah luar biasa mun urang carita onta moal paham urang carita kuda moal pati paham sebab nu paham tentang otak orang timur tengah nu paham tentang onta nu paham tentang kuda orang Australia orang Afrika eta teh nya namanya hongan kana rumus-rumus kuda nu bagus mana jang jaluna khusus di Australia atau di Afrika kitu kene onta mana jujang jaluna keturunanna bagus dan lain sebagainya meuli onta teh mun di Mekah aya urang mah ka ditu ka Mekah naga tuh jarang sakalina meuli onta teh jangdam doang mestinya onta nu kumaha-kumaha aya sertifikatan onta ieu teh onta anu bin make bin biasa onta lain lalagaan onta keturunanna kos kuda Australia teh ieu kuda Bopi bin anu ka ditu mah aya bin segala ngaran jelema ngaran jelema loba kuari ge ngaran jelema teh eta ngaran kuda dipake ngaran jelema di Indonesia teh kuari kos kadang itu bangsa Heri teh ngaran kuda Peri teh ngaran kuda eta di Australia sekali-sekali ge ka Australia eta kos kali itu teh tapi lamun di Arab pemeureun ieu onta ngaranna teh Abdul Jamil bin Jamal ieu teh saya teh ngaranna teh Abdul Somad gara-gara itu di eta mah kitu bae urang Arab aya sertifikatan
sertifikatan bin anu teh onta teu sambarangan. Sejarah onta nah ieu aya onta ham jalukna pake ngajaluan pake kitu ngaranna ngajalangan bikangna sababaraha kali tangke di mana-mana manehna geus ngajalangan ieu onta lantaran geus nyieun keturunan luar biasa turunan anu aya anak geus anak baranakan hasil daripada jaluk nu ieu tak ieu mah kurang istimewakeun bae tuh lantaran nguntungkeun tuh bani anu tina onta ieu bogana tuh turunan anu onta ieu tuh turunan anu onta ieu onta lain sambarangan geus ratusan bahkan ribuan turunanana urang jang pangeran guari mah ieu onta ulah diganggu eta koskara itu eta teh pemahaman orang jahiliyah eta teh nyana ngabangsakeun ieu teh aya syariat ti Gusti Allah dina kitab Taurat eta aya aturan-aturan model kos kitu ku ayana kitu ada ge ku Kangjeng Nabi turunlah ayat ieu ma ja'alallahu min ba'iratin wala sa'ibah wala wasilatin wala ham bejakeun Muhammad ma ja'ala teu pernah nyarakeun teu pernah ngajadikeun teu pernah ngainstruksikeun teu pernah nyarakeun ngajadikeun aturan dina agama Gusti Allah kana onta bahiroh kana onta saibah kana onta wasilah kana onta ham bohong teh Muhammad bohong punyana diaku-akukeun bahwa eta teh beunang ti aing cenah eta teh Muhammad aya cenah dina kitab Taurat da tuturanan di Kangjeng Nabi Musa bejakeun Muhammad bohong sekali deui ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب tetapi na jelema nu kalalau purmanya nama jijienan ka Gusti Allah bohong hayang dianggap ku anjeun Muhammad diakukeun cak aing bohong bejakeun wa aktsaruhum la yaqilun lolobana orang-orang jahiliyah teh teu paham teu ngarti teu nyaho jadi nyanyahoanan tah ieu nu bahaya ge nyanyahoanan nyanyahoanan model kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan da teh nu kitu ngaranna meme adzan maca sholawat heula nyanyahoanan ulah teh kos kararitu teh ulah sok jieun-jieun dan dina agama mah mun teu bae mun mangga bae lain ulah maca sholawat ngan maca sholawatna ulah dikasapekeun lalaunan bae sebab geus dianggap satu aturan eueuh aturanna di dituna adan bae tah eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan kajen dibawa ka manang ge moal boga kakuatan mendak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu teu ngadarukung kiaina ti Jawa Timur Jawa Tengah teh mah ngadukung ge kiai nu diondang doang kiai nu diondang mah atuh teh mah sapira ngarame-ramean karena diondang bae hatele tiga mah nya ge atuh henteu maka terame mana suasana 1 Muharram Jakarta rame sagebrag-gebragan doang waktu si eta bae nu sajeuna teu henteu sebabna isin nu maca kitab jauh instruksi di luar negeri apa rame atuh henteu ramean kene Asyura engke deuleu coba ge di mana di Irak sebab kematian Sayyidina Husain teh sagedeung deui dina Qurtubi kurang bakal dibaca tanggal 10 Muharram wow jutaan manusia puluhan juta manusia tumplak ka Karbala Iran Irak terutama kadinya Saudi Arabia Yordan Mesir terus Timur Tengah Turki ujianna daratang kabeh ka Irak ka Karbala tadinya kematian Sayyidina Husain nu kurang keur dibahas ku hari kematianana di kitab Qurtubi tah eta teh jutaan manusia puluhan juta ratusan juta eta mah rasa cinta terhadap zuriat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan jeung 10 Muharram bertepatan dengan 10 Muharram coba deh engke tanggal 10 Muharram isuk Senin wah luar biasa ayeuna mah ieu kos kikeun dek ramean paling yatim piatu bae tah mah urang nyantun yatim piatu kemudian bari ngomong-ngomong saeutik tah mah yatimna lain ngaramekeun Muharram tanggal 1 Muharram tahun baruna teh kudu diramekeun Khaliful Yahuda kenanya nabain rame Yahudi jeung Kristen urang mah ulah tahun baru Islam teh kudu dirame-rame ngarame-rame kenana urang mah kusantunan yatim piatu
ndek ge sekudu kumaha bere abeh terasa tuh ngedak mana suarana eueuh sebab ulama ti baheula teu ngadukung ngan eueuh nu warani ngomongna teh pajar nentang kana ajaran mana aja eueuh nu nita mantap kula ngajelaskeun nu sabener-benerna henteu kudu ndek santunan yatim piatu teu kudu make bedug aya anu ngliling bedug tanggal 1 Muharram teh wah terus ya pada eueuh instruksi deuk kumaha atuh ramean naon setelah di Bogor di mana ge aya sebagian kecil di Bogor ge henteu kabeh hanya mun kecamatan eta bae naon sebabna isieun kiaina ngalarang meureun ieu teh besi di jerona alah eta aya santunan ieu teu ngalarang eueuh instruksi cara ricing we kabeh ge di mamana ge ngan eueuh wani ngabahas kakara kuari-kuari ulah ala kadar nyarita eueuh instruksi aya ge doa tahun baru mah pada maghrib di masjid masing-masing ayo doa 2 tahun baru beres ngadoang geus beres dek sorangan dek berjamaah tuh nah ieu keur carita di zaman jahiliyah nyadiakeun onta jang pangeran bebejana ngabangsakeunana ieu instruksi ti Gusti Allah ta eta teh walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib jelema-jelema kafir Yahudi kos kitu hanya jijienan ka Gusti Allah bohong tetep di dituna Muhammad wa aktsaruhum la yaqilun lolobana mah teu mampu pengetahuanna teu ngarti bodohnya na teh mantap ka dieuna teh diteruskeun we ieu mah jakaruhun ieu mah jati dituna ieu mah jati bapa moyang kami modal di urang aya sidakah bumi eta sidakah bumi teh turun temurun urang teh cenah ku sawah diberikan nikmatan anu luar biasa yuk urang dahar di sawah sidakah bumi eueuh ti ditu nah ieu jahiliyah ya nu geus kieu jahiliyah tah geus mulai eueuh tapi ku ari mah di urang sia berbarengan jeung eueuhna sawah bae deui teu bae eueuh jadi di Yogyakarta mah masih kene di Jogja mah loba jasa mun urang ngobrol-ngobrol teh bangsa sosodakohan babinahan hanya sebatas ti karuhun hanya sebatas ti nenek moyang hanya sebatas di laut acara laut di sawah acara sawah Yogyakarta teh kos gitu aya cerita kejawena Yogyakarta teh eta teh termasuk naon kitu nu sangat kuat kuari masih kene gitulah urusan baheula ditentang ku Kangjeng Nabi hari eueuh ti Gusti Allah mau ulah sok dijieun-jieun atuh para Yahudi nyana ngabangsakeun bahwa ieu onta nu tadi diserahkeun jang pangeran aya instruksi ti Gusti Allah ieu aya dina kitab Taurat ketika ditantangkan ku Kangjeng Nabi mana coba buka Tauratna sing belem eueuh mentak ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilah wala ham teu pernah ngainstruksikeun Gusti Allah ka onta-onta tersebut dipakai takarrub jang pangeran pugu pangeranna ge salah teh cek Gusti Allah mantap eta perjalanan Yahudi kos itu perjalanan teu mendasar perjalanan salah luar biasa coba ajak Muhammad ajak coba wa idza qila lahum dimana diucapkeun ka ranjeunna ta'ala ila manzalallah wa ila rasul wahai para Yahudi tak masalah nu bener mah ieu instruksi ieu Al-Qur'an diajak ka Gusti Allah diajak ka Rasul melalui Al-Qur'an melalui hukum-hukum ieu nu kieu halal ieu nu kieu haram tah nu kitu mah haram tah nu ieu mah halal anu maneh teh ngahalalkeun nu diharamkeun eta kos kikituan teh eta kos kikituan tah onta jang pangeran onta ieu jang pangeran onta ieu jang pangeran bahiro saibah wasilah jang pangeran eta teh urusan haram kumaneh dihalalkeun pancak kamari ge tah cak kamari di ayat kamari ne urusan haram sing hade masalah kitu khabis tadi diceritakeun ku Gusti Allah dina ayat masalah thayyib jeung khabis ieu termasuk kana khabis ulah sok sembarangan ngahalal-halalkeun nu haram yo Muhammad ajak Yahudi diajak melalui Al-Qur'anul Karim mengenal Allah jeung mengenal Rasul ketika diajak pengetahuanana ieu mah haram ieu mah halal ieu mah haram ieu mah halal ieu mah halal ieu mah haram kumaha tah Yahudi teh
Qalu cek Yahudi hasbuna ma wajadna alaihi abana. Kami mah geus cukup bae penemuan ti bapa moyang kami. Ja bapa moyang kami ge baheula teh akos kieu. Nu mantap kami mah nuturkeun bapa moyang kami bae. Geus teu percayaeun ka Al-Qur'an. Kuari mah lain ti bapa moyang deui malah jijieunang. Mana? Kiai milih pemimpin awewe. Ulama lain masalah anak dia keharapna sing ada haram. Dina Bukhari tinggali dina kitab Bukhari. Kangjeng Nabi nyaritakeun masalah Raja Kisra. Cek Kangjeng Nabi eta raja-raja Kisra nyarieun pamimpin anak awewe ibnah awewe. Mantap cek Kangjeng Nabi bapakna eueuh atawa bapakna aya keneh ngan geus kolot kunaon nu dijieun raja anak awewena. Cek Kangjeng Nabi la yuflihal qaum walau amruhum imra'atan. Eta ucapan Kangjeng Nabi di Bukhari geus diterjemahkeun ku para mufassir, para ahli tafsir hadis. Haram jatohna nu mentak bacana ge la yuflihal qaum. Eta teh sejarahna Raja Kisra anu geus kolot sebagian deui manupae nyerahkeun ke pemimpinna ka awewe. Cak Kangjeng Nabi ko rakyatna daek bae si dipimpin ku awewe layuk dihal qaum walau umurahum imra'atan. Haram ta ieu mah beusi aya ustaz beusi aya kiai nu kamari milih ka atut tobat. Iku mah lain lalaga engke bahaya pasantren maneh, pasantren anjeun, pondok pasantren majelis salim engke bae lantaran aya hama di jero hatena. Yuk urang angkat ieu agama babarengan. Maksudna ulah aya hamaan kos kitu. Ke kahareupna bakal aya deui pan meureun nyaho pilkada nyaho pilgub deui. Eta mah deuk eleh deuk menang nagara urang mah kos kieu bae ngan urang ulah salah. Ta eta teh mun di bahasan kos kitu loh, ja bapa boyang urang ge baheula karet Yahudi eta mah kos kitu mah tolol. Lain potongan ustad da mah. Ih cenah ieu hook sekupi. Oh, sekupi. Mbah lurah, mbah bupati, kajen henteu bae, kajen henteu. Oh, pilihan ulah aing daripada engke ku Allah di akhirat di dunia masa kedeung beres urusanana pilkada pilgub pildes geus beres sekupu tinggal sekupu paling kempes tapi di akhirat berlanjut otak didatangkeun ka ditu ka alam itu nu bakal nyaba urang abadal abidin wa amadal abidin. Pan isin jasa urang lamun dikiekeun masyarakatna aya nu ka sorga ayo ustad ka neraka. Tad ka mana? Tad ka mana ya? Ayo ka dieu ye ka sorga mah. Tad urang pami ka dinya sekupi. Isin biasa. Aing kula mah sok ngabayangkeun kitu teh di akhirat aing isin amat. Lamun tokoh-tokoh kaju santri-santri kiai ka surga aing ka neraka ku gara-gara sekupi. Ya Allah. Sekupi. Gusti Allah. Oi kiai ka mana? Teu kabayangkeun teh ku kiai atut blon dasa teh kiai. Teu nyaho ka Bukhari baca. Bisi teu nyaho tanyakeun ka aing ka dieu. Kiai coba mana kitab Bukhari na halaman sabaraha coba kumaha dongengna. Dijejalkan ku aing ka hulu siang. Ngaji sia. Dijejalkeun ku aing. Tanyakeun heula atuh. Ieu mah kahareupna sing ada nu geus eta tobatan. Henteu hasud teu dengki salah sia ieu agama urang rusak. Geus hayu tobatan tanu kamari teh. Tobatan kumaha? Belum sakupina. Teu kuat cenah kiai. Neraka sia. Jual sarua. Ulah deui teh geus tobatan ka ulah salah jasa Masya Allah. Jelas jasa eta mah unggal hadis jelas jasa deuleu terjemahana inggis amat urang unggal poe maca hadis maca Quran tapi ketika pagedrug jeung nafsu teu bisa sakikituna bae. Ya Allah ya Rabbi lah cenah teu mah kiai mah eleh bae dek modern teh aing mah teu ngarasa eleh saeutik-eutik acan ja urusan kos kitu mah sanajan sasaga di negara urang mah dipandu kudu di luhur kitu bae ngan ulah salah-salah teuing doang. Ketika aya anu boga berorientasi ka ditu da boga pamaksudan nu bagus atuh pamaksudan nu bagusna didukung ku aing
adapun elejeng menang urusan Allah ngan aing teu salah di hadapan Allah kayak di sidang. Ayo cek maju siap pilgub pernah terjadi milih mana yang benar emang geus kanyahoan benerna geus obat mata nyana ngomong ke kaula hiji nu tanda tangannya soal gereja itulah yang sangat tertarik oleh saya. Sementara saya ini adalah mengagungkan agamamu ya Allah. Salah satu pembobrokan adalah pembuatan gereja. WH anti tanda tangan soal gereja. Benar dan tidaknya terserah, yang jelas di hadapan saya cerita begitu, saya dukung dia. Bagus. Cek malaikat Ridwan teh mana anak buahna, ayo gerak kadaria. Ayo atut sia. Endeng ge segedeng deui bakal aya pilkada delegeun. Aing bersuara tuturkeun aing henteu teh. Pokona kudu aya kontak politik heula. Teu bisa teu kontak politik mah. Duit eueuh nanaonan di aing, boga aing duit. Pokona jeung Pak Ismet sugihan aing dek modar we pokona mah. Beneran aing mah. Sakedeung deui bakal pilpres jeung presiden ge sugihan aing. Sugih naon cenah boga naon? Ulah rongkol ka kanyaho sia pokona mah. Sugih bae aing mah geus. Lah cenah teu boga naon ge. Atuh sabodo sabah urusan sia. Ngan aing mah sugih bae sakieu dahareun tilok beak ya aing mah. Naon ge tilok beak kata mah kurang seutak-seutik oh masalah geus. Ngan lain eta aing mah tujuan sia jadi pamimpin deuk naon sakitu bae aing mah. Deuk bener apa henteu dites heula ku aing. Ai kiai nyaho emang KWH bawahan tanda tangan saksi kiai 5 lain lalagaan mantap nya mah dari bapak kekaresep ku urang itu mah ku urang mana karangarana Serpong mana deui tah belah ditu teh atuh setting deui aing mah parhoba teh ngaran lembur heran rumpak sinang kabelah deui setting deui dah eta panunggangan teu dibage karesep sebab naon teu tanda tangan gereja salah satu bukti 5 kiai nu geus ngobrol jeung kula geus nu sajan-sajanna mah sabodo geus eta we tah tertarik sabasa kali ketika atut ditandatangani tah ieu sia teh aya persekongkolan goblok teh kiai tah jeung eta tah jeung pendatanganan eta tobat sia ulah awas ulah cicing bae sia agama rusak ieu ka hareupeuna. Geus layuf dihal kaumu betah cekang jeung Nabi hancur-hancuran ke bakal mentak Sayyidina Ali perang jeung Siti Aisyah perang lain lalagaan teh perang mapan meureunanan hancur-hancuran manusia sahabat kabeh eta tuh hancur jeung tabiin sahabat sing gelimpang tapi dipertahankan ijtihad cek Sayyidina Ali tidak boleh perempuan jadi kepemimpinan tidak boleh haram ujung-ujungnya kumaha Siti Aisyah mengakui ieu mah cobaan ti Gusti Allah kula ge nyaho jasa bahwa ieu haram geus ulah ka dituna deuleu sejarahna atuh eta mah cobaan masyaallah eta ku kapongpoekan teuing ku sekupi ya Allah ya Rabbi insyaallah kolot deh kiai corbana gede udang-udangna gede nah ieu mana aing ngaji belum mana karaya أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون apakah nukupan ka jelema kalalapir Masya Allah kuari urang sejak di jero hati urang dek ngamulayan ibadah ka Gusti Allah sakumaha biasa ngaji selain minggu di lembur masing-masing ge digiatkeun pengajian-pengajian nu di masjid di mushola di majlis taklim mulai dikosongkeun lantaran serangan-serangan di luar ku ari pohara jasa Wahabi terus-terusan ngalengitkeun kunut ngalengitkeun usolli riweuheun Wahabi mah aya nu kunut padahal di pasar Kemis bageus teu kudu diriweuh-riweuh boro-boro kunut subuhna ge henteu
teu kudu diriweuh-riweuhnya kulon ngariweuhkeun kudu atuh subuh da geus henteu bejakeun ka Wahabi udah jangan bingung-bingung gitu pangkas dengan subuh-subuhnya bingung nya nama subuh geus urang mah teu aya subuh isuk-isuk lain dina waktuna ditanya ku urang sia salat subuh isuk-isuk jipan aing hees pan hees mah teu wajib salat di mana ya kitabna hees wajib salat tuh pinter teh budak emang ge keur hees wajib salat kitab buat ijazah ge malah jago tuh budak ngajawabna aing sudang atuh aing salat hebabna qodoan atuh geus dipasing-pasingkeun ku Gusti Allah teh. Jadi alhamdulillahirabbil alamin urang ngayakeun kegiatan ngaji di lembur ge digiatkeun ku ari sebab ieu Syiah terus-terusan salah cenah kiai eta Syiah teh panjang dongengna ke urang bahas dina kesempatan-kesempatan nu jelas Syiah nu aya di urang mah teu pati beres Wahabi cenah salah tete kiai ai salah jasa dengan kurang pati bener ai salah jasa dengan kurang pati bener eta Wahabi na ye sing hade di urang mah Tangerang Bogor Serang Pandeglang Rangkas Bitung Lebak termasuk alhamdulillah Sunni yakni ahli sunnah wal jamaah solid aya ge pepeletekan Wahabi Muhammadiyah persis lah teu dianggap aya kos nu eueuh geus direncanakeun deuk asup ka wilayah provinsi Banten serangan Wahabi jeung Syiah atuh aya adapun nyana deuk dararatang atuh sabodo tinggal urangna be ulah goyang sakitu bae geus kajeun nu goyang mah di Karawang bae urang ulah goyang-goyang biasa bae ya jadi tegeran akidah urang sing hade anak urang sing hade incu urang sing hade urang mah nuturkeun guru urang nuturkeun guruna nuturkeun guruna sampailah ka para tabiin sampailah ka para sahabat sampailah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah pungkal pengkol sing hade geus puguh kitabna geus puguh pelanggeranana urang menyekelan kitab salafus sholihin dimodernkeun boleh-boleh bae urangna nu milu modern akidah mah ulah dimodernkeun agama ulah dimodernkeun urangna deuk milu modern silakan bae sok bae sakadar jang cacampuran urang supaya ulah aya ketimpangan modernkeun awak urang tapi akidah jeung agama mah teu bisa dimodern akibat dimodernkeun Quran dipotong-potong ayatna anu masih kene bisa dipake nu teu bisa dipake kunyana disingkirkeun nah eta kos kadaritu kan teu beres antak sing hade Islam datang ke Indonesia dibawa ku para wali Allah bentukna ieu kos urang kos ahli sunnah wal jamaah di luar negeri mah geus dirarobah walaupun negara Islam tapi geus berubah urang lamun deuleu di Yordania lamun beja di Turki ku ari geus teu puguh kitu keneh di Tunisia kitu keneh di Maroko padahal negara Islam tapi geus berubah lebih di Indonesia mah masih utuh loba kesulitan deuk ngarobah Sunni nu aya di Indonesia ieu berkat fadl Allah subhanahu wa ta'ala
geus berbagai-bagai dirubah-rubah tetapi tetap masih kuat kan baik. Tinggal sing hade urangnya nungguan maut besi rubah-rubah naudzubillah komo datang ka asup Kristen menauzubillah min zalik wa min zalik ngagelok ka Wahabi ge naudzubillah min zalik wa min zalik. Teh urang teh keur ngabahas tentang bugot tentang pemerintahan anu teu disetujui ku rakyat atawa pemerintahan anu keur didemo ku rakyat. Maka di tengah-tengah nyaritakeun bugot ki musannif hadzal kitab nyaritakeun tentang ngadirikeun negara, ngadirikeun pemimpin di negara urang mah negara Republik Indonesia demokrasi tetap kudu aya pemimpin presiden ngaran. Nu alhamdulillah mimiti Bung Karno, kemudian Bung Harto, mantan Soeharto sakedeung B.J. Habibie. Tas Habibie teka caritanya na kuar di mana ayana. Kuletik meureun teu kanyahoan. Ganti mantas Habibie ku usaha. Geus ku Gus Dur, Megawati, kemudian atuh SBY, kuari mah presiden urang. Dek kukumaha ge tetep presiden urang eta teh. Dek pantes dek teu pantes presiden urang adalah Jokowi. Kudu diakui eta presiden urang dek kukumaha ge atuh dek kumaha deui. Sakitu ge deres bisa seuri keneh. Artinya presiden urang eta. Kajeun kukumaha ge presiden urang. Dirasakan kurang setelah ganti presiden, weh, dolar naik melambung. Perekonomian kuari keur ngarayap. Perpolitikan urang mun nyaho di jerona bakal sieun. Ngan lantaran teu nyaraho biasa bae urang. Nu mantak aya bagus teh urang bodoh teh. Jadi tenang-tenang wae urang teh ku bodoh padahal di jerona mun dideuleuh ku urang aya naon sih di Indonesia lantaran kok prajurit Amerika turun ku ari aya di Bali, kok Cina bercokol di urang, kok aya di negara Timur Tengah nu ka urang, kok aya sababara pemimpin nu asup ka negara urang. Aya naon di negara Indonesia ieu dek dikumahakeun jeung dek dikawanakeunana urang teu nyaho. Bodoh ngaranna, ku bodoh jadi tenang. Kalem-kalem bae urang mah bodoh teh atuh. Salat ge bodoh mah tenang bae. Allahu Akbar kumaha tah kumaha. Lah mun ditanya Allah mah nyahoan ieu. Beres luhur teh jelema kos kitu eta. Atuh emang bisa ada sakitu atuh kumaha. Geus teh diutar diatur deui. Urang papan salat teh mimiti ngatur caina wuduna ieu bener apa henteu cai sah tah henteu dipake wuduna. Terus make syarat, terus make rukun beres wudu kemudian salat. Make pakaianana nu kumaha di samping jang nutupan aurat adab-adabanana. Lantaran ieu teh pan dideuleuh ku Allah, pantas apa henteu sih menghadap ka Allah model kos kieu aing ieu diperhitungkeun ku urang henteu make lepis los. Make lepis, make kaos hideung, pet dikatukangkeun.
salat Allahu Akbar beres geus. Lah cenah kiai kalau mal nyahoan ieu nyaho aing ge. Naon bedana sia jeung kenek nu mundurkeun mobil ieu? Teu beda tuh. Sia ngaharep ka Allah ka Allah mah teu kadeuleu ieu kumaha sia mah. Teu kanyahoan ieu ku teh sia mah sakitu ayana tuh kitu bae. Tapi lamun urang bisa neuleuh make mata hate ngadenge make ceuli hate isin salat model kos kitu teh henteu mateunana adab nu eueuh ieu tak urang teu perti kunaon eta bodoh ku bodoh tenang-tenang bae biasa bae mun teu salat likum-likum beres ngarokok geus teu babacaan teh lah terus Allah mah nyaho ini nya dalil ngan eta dong Allah mah nyaho masalah bodoh jadi tenang geus di akhirat daga atuh nu bodoh ngaranna ge tenang bae kana mah di akhirat kalem bae di akhirat mantep ngeunaheun jadi bodoh al-amila madzhabalah nu bodoh geus teu puguh nyikut atuh teu puguh nyikut kumaha madzhabna bae kadang kos urang kos ahli sunnah kadang kos Muhammadiyah kadang kos Persis kadang-kadang kos itu tuh bodoh ngaranna ge atuh eta bodoh nukos kararitu teh nah ieu urang bodoh politik teh nyawana naon jeung dibobodoh kuat sakumaha nu kukula dicaritakeun sabenerna teu pas Presiden Jokowi ku ari teh ngan begitu dek diturunkeun lain teu mampu babari jasa nurunkeun presiden teh gampang jasa sebab dipilih ku rakyat diturunkeun ku rakyat ngomong mah kecil babari mah di negara demokrasi mah ada kekuatan terhadap rakyat cuman yang gantina saha jang gantina saha ieu lalu hese teh cakula ge di bulan Rewah di bulan Rajab nyaritakeun jang ganti oh cenah ambalaya kiai sia mah neuleuna sasa urang hartina hese jang ganti teh cokot partai Golkar teh solid lantaran Golkar teh kabagi-bagi lamun naik tuh nu ieu ngamuk naik ti nu ieu ngamuk teu solid ngaranna patut teh jadi presiden teu bisa kos kitu sok kudu diterangkeun bae anjing jadi dosen sakedeung ieu lah ngaranna eta pararaham aya nu ngomong mana cenah ganti nu jelobak kiai cocok ieu ganti sia mah teu paham politik cokot ku ari di petilu acak-acakan cokot di berbagai partai pada tete kudu boga partai na acak-acakan teu solid boro-boro partai nu lain partainya nana ge acak-acakan teu kumaha bisa ngagantianana tuh aya jelema pinter jasa kuari di luhur aya teu boga partai peot jasa leutik jelema pinter eta keur dipermasalahkeun kuari siapa apa henteu nyanana jadi presiden siapa teu leutik jelema kuru leuwih kuru tibatan Jokowi atuh nu aya ge teu pantes ngomong eta meureun nah kuari dek dirapihan lantaran eueuh nu solid partai berarti kan aya nu maen nu jago di Indonesia nu ngacak-ngacak partai geus diperhitungkeun gunyana lamun ieu partai solid engke bakal ngehajar diacak-acak heula gunyana teh sehingga eueuh partai nu solid hese jang ngagantianana kos gitulah seputar negara eta kakarak global encan mun dirinci tek kuari urang nyaritakeun tokohna ti Golkar ieu petilu di babari nyaritakeun kos kitu sapira Indonesia aja jelema rek kahitung tek hese amat tuh hese amat babari cuman iyalah keberadaan urang kos kieu hese kasolidanan maka wallahu alam tinggal ditunggu 2 bulan deui lamun 2 bulan ieu rapi insyaallah lanjut mun 2 bulan ieu teu rapi wallahu alam bissawab bisa assalamualaikum warahmatullahi keur diurusan kuwae sebab naon perekonomianna mungsrut kuwae tailah lamun negara ekonomi teu jalan atau politik ge teu jalan ai nagara mah moal bangkrut degekeun ku Celisia dongengna negara bangkrut moal aya nu bangkrut mah politik
nu bangkrut perekonomian kembali na politik jeung perekonomi ka rakyat negara mau moal bangkrut nu mantap moal bangkrut atuh jelema titah malayar pajeg kabeh deuk bangkrut kumaha negara mana nu bangkrut eta mah ngomong doang negara bangkrut negara bangkrut moal aya setungtung aya presidenan aya kepala negaraan negara mana bae moal bangkrut nu bangkrut rakyat negara mau bangkrut ya kurang kuari malayar be duit da ka mana ulah ditanyakeun goblok tama kumaha kepala negara tama kumaha gubernur kumaha bupati sia mah mayar bae adapun ka mana kumaha aing goblok meureun sia mah ulah ngomong ulah nanya je pan sia mah kitu amat jadi bupati ulah nanya pokona mah sia mah mayar bae geus aing ka ditu nama engke aing naik ku sia pilih deui bego meureun sia ieu si sia terbego aing kabehan seakan-akan seperti itu negara orang demokrasi apa lain wallahu a'lam pilih aing mayar pajak sia ka aing adapun duit deka mamanana ulah hayang nyaho sia kumaha aing ji bupati kieu urang teluh bayu teluh mendingan ge kena bureuteu ieu beutengna ieu ulah kitu cek yeuna ieu udah bener di urang je APBD entah gerang sabaraha kota sabaraha di gubernuran sabaraha ieu teh pan rakyat teh bodoh teu nyahoana naon ieu ku teu nyahoana naonna tentrem teu nyahoana naon ku teu nyahoana naon teh jadi tentrem bupati ge tenang kalem biasa bae nya ge teu isinin ka panggih jeung rakyat teh bupati salah teh teu isinin ka panggih jeung rakyat bupati bego meureun tah ieu tuh rakyat teh ge bego ieu geus ieu mah bego jeung nu bego masalah bararego kabeh tah kan seperti kos kitu tah ieu cerita nagara kudu aya pamimpinna ieu nu dicaritakeun ku urang milih pamimpinna kudu make syarat 10 hiji syaratna jadi presiden jadi gubernur jadi bupati teh kudu musliman agama Islam nomor kedua mukallafan kudu mukallaf ulah nu edan ulah budak leutik tilu huron kudu merdeka ulah abid opat zakaron kudu lalaki ulah cewek 5 kudu bangsa Koresian eta teh hartina mah nu boga pemikiran nu kuat nomor kagenep ka7 kagenep adlan kudu nu adil boga pertimbangan secara syar'i nomor ka8 nomor ka7 mujtahidan kudu anu mantap ijtihadna otakna brilian nomor ka8 sujaan gagah jadi pemimpin mah ketika aya nu neko-neko nyana dihareup kan gagah ngaran urang jadi boga pemimpin puluh ya pelet resep nomor ka9 zaroin nu ngabogaan pemikiran anu istimewa cemerlang lantaran ieu teh negara di jero negara luar biasa jelema teh lobana berbagai-bagai keayaan kehidupan manusia nu aya di negara tah kalangan elit kalangan setengah elit kalangan anu non elit rakyat jelata ieu kan beda-beda eta teh kapan di bawah naungan presiden carana kumaha jangan majukeun kelas elit carana kumaha jangan majukeun kelas tengah elit kumaha jangan majukeun rakyat eta teh kudu boga pemikiran anu cemerlang zaroin wasamin jeung kudu boga dedengean ulah torek boga presiden torek hese abasorin jeung boga dedeulean wanutkin jeung boga ucapan bisa ngomong etalah syarat jadi pamimpin sahna jadi pamimpin teh nomor kahiji bil baiati di baiat yani baiatu ahlil hilli wal aqdi minal ulama'i war ru'asai wa wujuhin nas dipilih jadi pamimpin teh dumilihna ahlul hilli wal aqdi ulama-ulama pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh masyarakat nu milihna jangan maju ke negara
berarti nu kudu boga wawasan kaharep dek dikumahakeun ieu negara. Ulah ini peot dituntun. Aki-aki gagah, nya aya aki gagah emang. Pen ini peot aki-aki gagah. Aki-aki titah milih nu buta, titah milih dan lain sebagainya nu gering, teu nya teu boga wawasan. Ulama nu titah milih teh. Jeung ulamana lain ulama Golkar. Ulama bangsa disugak sogok. Ieu mah ulama nu boga wawasan kaharep, ieu nu milih teh. Jang supaya engke nagara dek dikamanakeun dek dikumahakeun. Pemimpin-pemimpin gitu kene tokoh-tokoh masyarakat hasilna karak engke saha anu terpilih jadilah presiden di beat dipilih ku urang kabehat. Nomor kedua jadi pemimpin teh bistikhlafil imami ku dijadikan khalifah ku seorang imam. Seorang presiden ngajadikeun khalifah lantaran nyana geus kolot, daya pikir geus kurang. Nyana nyiapkeun jang pamimpinna nu geus digodog ku nyana. Geus dipersiapkeun jang mimpin negara. Dikamasankeun ka para tokoh, tanya tentang politik, tanya tentang ekonomi jeung budaya. Coba ge nyana geus mempersiapkeun ieu lah tokohna, saksian ku para tokoh di urang memereun di parlemen. Nah iyalah kula dipersiapkeun, maka saat ieu kula ngalimpahkeun kewadagan kula, wah naon kitu ngaranna jabatan kula terhadap seseorang nu ku kula dipercaya, iyalah makanya na mundur ieu naik atawa nyana wasiat mun kula paeh ulah kasasaha jabatan teh ieu bae sipulan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an nyana geus wasiat kula maot pemimpin ulah sasaha deui ialah Umar bin Khattab. Geus ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq maot geus teh kudu hese deui langsung Sayyidina Umar naik. Nomor kedua, nomor katilu ieu nu ku urang keur dibahas. Wa bistila'i jami syuruti sah jadi presiden bistila'i jami syurut ku ngalindih kana sakabeh pirang-pirang persyaratan syarat nu 10 aya di Kizaid. Sementara presiden nu aya kurang ngalaksanakeun persyaratan atau kurang persyaratan tinu 10. Andai kata presiden terpilih teh jelema nama muslim, jelema nama mukallaf, jelema nama merdeka, jelema nama lalaki, ngan ternyata tina 10 ternyata ra'yuna nu kurang cemerlang. Ketika ditanya tentang bagaimana perekonomian di negara urang, nyana teu ngabogaan wawasan, jangan majukan perekonomian di negara eta. Sementara aya batur nu hebat, Khalid misalna anu nyana siap untuk mengatur tentang perekonomian jeung perpolitikan dibandingkan nu terpilih jeung nu ieu hebatan nu ieu nyana ngayakeun kukumpulan. Mun di urang mah eta demonstrasi teh melalui kekuatan rakyat nu jadi ujung tombakna adalah mahasiswa untuk digulingkan presiden terpilih lantaran geus mempersiapkeun calon presiden nu leuwih hebat. Istilah ngaran. Ulah digulingkeun mah digulingkeun tapi calon presidennya can aya engke keberantakan negara. Teu meunang. Negara teh anu mantak teu meunang dipimpin ku budak leutik lantaran budak leutik mah teu bisa mempersatukeun bangsa. Boro-boro jang batur pugunyana nage encan bisa ngisang-ngisang acan.
budak leutik teu meunang mimpin negara. Nomor kedua cewek, wanita teu meunang mimpin negara lantaran lamun dipimpin ku awewe pan kisanangan menyeng doang. Menyeng teh ceuriknya nama. Boro-boro ku rakyat, boro-boro desakan-desakan manusia kakarakti salakina bae ngan geus bisa ngajawab. Salakina marah haju bae manyun bae. Henteu memecahkan permasalahan awewe mah ceurik ngaguling brek beres. Sakitu doang. Manya nu kos kitu deuk mimpin negara. Deuk kumaha lakona. Karakter wanita nu mantak teh. Karakter wanita mah kos kitu nu mantak teu meunang jadi pamimpin. Acak-acakan negara. Ketika negara orang dipimpin ku Megawati, orang mah bodoh teh nyahoana naon padahal nu coplok ieu sabaraha pulau. Aset negara nu coplok sabaraha. Lantaran orang mah bodoh biasa-biasa bae. Kalem-kalem bae. Mun urang menelusuri ka jerona, masyaallah aset negara sabaraha anu acak-acakan jeung nu beak. Pulau sabaraha anu dijual. Urang mah teu nyaho lantaran bodoh. Kos kieu lah eta lah wanita. Lamun urang nyaritakeun tentang keberadaan negara urang dipimpin ku Soeharto mah biasa bae. Hutang bisa ditutup dipimpin ku Bung Karno mah komo maju negara teh. Rarasaan urang mah teu maju padahal maju. Komo dipimpin ku Belanda mah leuwih maju. Lamun urang nyaritakeun kemajuan negara Indonesia dipimpin ku Belanda jeung ku negara urang, ku urang masing-masing kemajuan ku Belanda. Aya jalan kereta nang Belanda, nang urang mana? Aya jalan nembus Rodi, kerja Rodi baheula. Oh, jalan provinsi nang Belanda, nang urang mana? Malah kuari mah dijualan nang urang mah. Ayo coba. Tah, aya bendungan 12 pintu 12 sadane nang Belanda. Nu di Bandung itu bendungan nang Belanda. Kabeh ieu teh aset-aset nu aya nu di urang nu digunakeun urang nang Belanda, nu urang nang urang mana? Baheula Belanda nyieun jalan kereta, Belanda nyieun jalan, Belanda nyieun irigasi, Belanda nyieun berbagai kitu jembatan-jembatan. Eueuh anu songhek saeutik negara urang. Sugan gunung songhek henteu. Sugan hutan songhek henteu. Kuari urang geus naon nu dibangunkeun Gunung Sararohek. Sararohek kuari gunung songhek, hutan songhek, laut songhek. Bari can aya ieu mana bebeunanganana. Ieu keur carita perbandingan, berarti kemajuan dipimpin ku Belanda. Mata geunaheun keneh di zaman Belanda daripada di zaman urang kuari. Lamun deuk caritakeun maju, bebeunangan urang mana? Nyieun jalan kuari. Jai anyer penarukan nang Belanda. Di hasil urang mana hasil urang? Ayo coba. Jalan nu belah ditu aya deuk dijual. Nu belah ditu aya jalan geus dijual. Digantikeun ku ari urut jalan, urut irigasi, ku ari jadi pabrik, lain kegedean jalan, lain nambahan jalan, malah jadi pabrik. Sabaraha jalan nu leungit nu dipake pabrik. Ai pabrik jang kepentingan saha? Kepentingan rakyat sejenak jang itu ai jalan mah terus ke anak incu. Anyar penarukan eta teh jalan teh di zaman Belanda datang ke bapak kolot urang, bapak urang datang ke urang bisa merasakan jalan kereta Jakarta Surabaya nang Belanda urang bisa ngarasakeun kuari hasil urang mana. Urang lamun keur carita perbandingan ji oge nya kieu maning bikeun di ka Belanda tangkorak sia baheula lagi urang merdeka hayang kan ieu geus si kemerdekaanna teu mampu urang teh. Nah, urang mah sararohek toh. Lamun urang nyaritakeun tentang perjuangan bapak kolot urang baheula. Muringkat bulu urang. Bung Karno bapak kolot urang ditahan, disiksa, diseret. Eta teh memperjuangkeun bangsa jeung negara. Hayang hengkang Belanda ti negara urang 3 abad setengah ngajajah urang supaya leuit jana urang teh terus berjuang saya aya babur runcing golok geus lain golok seukeut golok tarang hau maka berjuang di negara urang teh demi bangsa jeung negara supaya anak urang geus urang kos kieu supaya anak urang kan kitu ngaromongna ge anak incu urang supaya ngeunaheun nya memperjuangkeun
Coba ya, ketika Bung Karno tangkap ku Belanda jeung Ki Ahmad, bawa ke digu langsung diasupkeun ke penjara. Sapoe, 2 poe, 3 poe. Paneta di penjara teh mah Belanda mah lain maksud menjarakeun, dek dibunuh dengan tidak diberi makan dan minum. 3 poe geus leuleus. Ngomongkan Bung Karno ke Ki Ahmad, Kiai, rasanya kita mati ini di sini. Tidak usah ngomong begitu, cek Ki Ahmad. Mati urusan Allah. Tidak mati. Kalau nyawa kita masih ada di badan kita, kita tidak mati. Aduh. Bisa ada Ki Ahmad. Enggak usah takut. Ada Allah. Cek Bung Karno, Allah itu benar ada. Tetapi kita tetap kalau tidak makan dan minum mati. Pertolongan Allah akan datang. Tenang. Ceki Ahmad, innallaha ma'ana. Kaopat poe geus kicep doa. Atuh teu dahar teu nginum pan? Kicep. Kiai, saatnya kita mati kan? Tidak. Ceki Ahmad, tetap hidup kita. Hidup bagaimana? Enggak makan, enggak minum. Belanda datang ke jero dibuka lawang, blok seserian. Sekarang kau mati di dalam penjara. Sekarang kau tidak akan bisa melanjutkan hidup. Geus teu bisa nanaon kieu. Seserian Belanda. Digebrukeun deui lawang. Di jero geus kararieu bae. Cek Ahmad, Bung Karno, pertolongan Allah akan datang ketika kita sudah tidak berdaya. Kita sekarang sudah tidak berdaya, cek Bung Karno. Mana pertolongan Allah? Itu kamu masih bisa ngomong, itu daya kamu. Oh iya ya. Baheula bae eta memperjuangkan negara datang ke kitu coba. Kalau masih bisa ngomong berarti masih ada daya dan kekuatan. Ketika kita sudah tidak bisa apa-apa, baru pertolongan Allah datang. Kali mau poe geus bisa nanaon. Sekararieu bae. Mencak urang mau ana pertolongan Allah sebentar lagi. Ketika kita belum pasrah 100% kepada Allah, Allah tidak akan menurunkan pertolongan. Pasrahkanlah diri kita 100% kepada Allah. Jangan ada perasaan, kekuatan, daya di diri kita. Semuanya milik Allah. Cek Ahmad kan gitu. Pasrahkan semua kepada Allah. Nanti pertolongan Allah datang. Bung Karno geus kieu bae. Geus teu ngomongnya. Teu dahar teu nginum. Kunaon ka sore jol bae jelema datang mawa sangu lewat erang-erang tah di penjara teh pan aya nu bolong sagede-gede di luhur lobang angin asup ka dinya set bluk mawa sangu dahar di jero ayo kita makan ini pertolongan Allah dah Bung Karno ge bingung di liwat mana jelema ieu di lawang dikunci bisa mawa sangu segala rupa ieu. Wow, segala geus beres dahar, aya sambal segala geus di jero geus. Insyaallah wahara jasa. Beres datang kokobok set sasalaman, naik deui lewat eta deui lubang angin set kaluar. Bung Karno teu ngomong. Eta saha teu ngomongnya. Jeung nang nita saha teu ngomong. Deuk ngomong ka Ki Ahmad bisi salahnya. Secara kanan bae di jero. Kiamat ada kiai ulah apa kita sok ngaji mingguan di dia ngajina hikam teh ya Allah ya Rabbi geus rada aya tanaga teh poe eta isuk datang deui lewat eta didelegeun bae ku Bung Karno set datang deui dahar mantep pohara jasa hari ke-6 hari ke-7 mah datang deui ka-8 tetep nanya Bung Karno siapa sih jangan tanya tuh bener bae ceknya ini carekan deh. Tuh benar aja saat-saat kos itu tuh benar nanya pertolongan Allah nanti setelah kita keluar baru saya jelaskan. Masya Allah. Tak eta teh bisa datang lewat eta kan jelema kiai. Datang nggak sanggup.
hari ke-8 ke-9 Belanda mawa kitu tempat mayitnya naon Kurung Batang dianggap pae kan dianggap pae kok jangan mau Kurung Batang buka begitu buka blek nyada kerkarari ada apa cek Belanda ini bukan orang tutup lagi siapa tutup Belanda ge itu geus dianggap pae hatu hirup kayak gagah jasa tutup sekian bukan orang ini siapa nah seserian dia ada di jero duaan bae Belanda sieun jeung ka urang cek Ahmad teh padahal urang ge sieun gayana negara ndek jadi pemimpin negara pohara jasa digencet kapan didigul teh tapi kan meleset jelemana blek ka Jakarta nu digencet nama hanya tangkal cau coba eta bisa kos gitu nah setelah diperiksa dek di bredel kieu dek dipaehan nu disiapkeun tadi mah mau Kurung Batang kuari mah mau stem dek disiapkeun begitu asup ka dia langsung tembak bae geus Belanda orang jelemana milu keluar jalan nu tadi set berangkat kabeh Belanda kaget kemana dia bingung Belanda yang bisa keluar lewat lubang itu mah bukan orang setan Belanda deui keur kacaritakeun nah eta zaman baheula memperjuangkan bangsa jeung negara datang ka kos kitu nah ieu keur carita eta lewat dinya jaba anu ngiriman sangu jaba nyeuna keluar lewat dinya kok bisa karari itu hasil tapa dek mimpin negara teh tapa heula lamun patilasan Bung Karno di Jawa Timur patilasan Bung Karno di Bogor patilasan Bung Karno tuh di Bekasi patilasan Bung Karno tuh di itu di mana gitu di Ciherang patilasan Bung Karno di dia di Banten tapa Bung Karno mun urang nyaritakeun Padang aya patilasan Bung Karno urang nyaritakeun Aceh aya patilasan Bung Karno etalah endek mimpin sebuah negara tapa heula tah dipimpin ku jelema nu tapakan ngeunaheun urangna sebab naon beraninya ngeunaheun adapun kadituna urusan jabatan dan lain-lain sebagainya eta mah geus macem-macem geus kaditu tapi eta lain lalagaan bisa asup kadinya eta si kiai saha nu asup ka lawang eta tah ka naon garang-garang lubang angin moal sangu set kiai urang Tangerang kiai datang ka dia set beres dah mah dibejakeun kiai oh udah bejakeun terus jadi gali ke kuburan anak takut itu kan wahara mimpin negara teh lain lalagaan satu suara teu bisa dibobodoh atletik mah sakumaha urang teu bisa dibobodohna ketika Saddam Hussein kamari gerak ku ajeun tinggi ulah-ulah ge simpati bangsa simpati manusia umat sadunia simpati kabeh moal pati-pati simpati lamun di jero benak katena henteu aya kemurnian moal aya seluruh lapisan boh kafir boh muslim simpati terutama mukmin simpati ka Saddam Hussein bari di jero nagara mah aya anu ngalecehkeun ka Saddam Hussein tapi tetep baik kesimpatian teh teu bisa dibeli lantaran di jero na aya mutiara sakumaha simpatina bangsa Indonesia ka Bung Karno lain di Indonesia bae Jepang simpati ka Bung Karno Arab simpati ka Bung Karno bahkan titi mangsa Bung Karno teh ya mun urang ke Mekah atuh aya di Arfah aya titi mangsa Bung Karno di tempat Sa'i aya titi mangsa Bung Karno di Baitullah aya titi mangsa Bung Karno lain jelema leutik berarti lamun urang nyaritakeun tentang keistimewaan Bung Karno ketika ke Afghanistan anu nganyahokeun makom Imam Bukhari secara mendunia Bung Karno lain lalagaan tak urang lamun nyaritakeun sejarah kan teu dipuat aneh nu dipuatna hanya nu nakal-nakalna bae cinta wanita lah nu dipuat teh tentang KPKI-an lah nu dipuatna kepositifadana negara jadi merdeka hanya sakitu bae lain-lainnya teu pernah dibuat ketika Bung Karno diundang ke Afghanistan
Gideg Bung Karno karena dibutuhkan wawasan Bung Karno di Afghanistan Soviet, maka Bung Karno siap. Yang penting tolong carikan dulu makam Imam Bukhari di mana. Setelah ada nanti saya ke sana. Patupan sanagara neangan makam Imam Bukhari. Begitu datang ke itu salah cek Bung Karno, bukan itu makam Imam Bukhari mah. Yang ini nunuduhkeun Bung Karno. Lain jelema leutik Bung Karno teh nu mantek mun nyaritakeun Bung Karno moal angges-angges dijore-jore Bung Karno simpati bangsa jeung negara tetep bae. Di PKI di lain bae cekate lain bae eta mah sekadar sebuah sejarah anu bisa diplesetkan. Hate leutik bangsa tetap lain Bung Karno seorang waliullah. Hese dek galejitkeun ka gorengan, dek galengitkeun kabagusan Bung Karno supaya jore teh hese. Sakumaha hesena urang dek kabaguskeun Pak Harto hese bae. Hese bae kumaha meureun eta mah. Kumaha meureun kajen dibagus-bagus ge teu daek bagus bae. Hese bae. Lain kaayaan buktina tapi di jero benak hatena. Anu padahal di akhir nama Pak Harto ge bagus di akhir nama. Yang sepanjangnya ngajawab teu bagus, hanya detik-detik terakhir nu rada bagus. Rada bagus teh rencanana. Tuh, Gus Dur dijore-jore eta tetep bae. Nu kamari anti Gus Dur, nu kamari ngajorekeun Gus Dur, nu kamari buta ngebuta-buta Gus Dur. Kuari mawaan zarah nyana nu untung. Nyana nu untung. Nu kamarina ngaula-ula ngang buta-buta je Gus Dur ya kuari yuk kita zarah yuk kesan je tolol teh jelema teu bisa dibobodoh artina hate leutik namanya nyana ge ngabuta-buta ge eta mah ngan sakadar muatan ngan sakadar aya kepentingan ketika berbicara dari hati nurani nyana ge mengakui atau boro-boro di dalam negeri luar negeri di Amerika sorangan mengakui keistimewaan Gus Dur di Jepang di Arab di berbagai mau di Mesir jeung di Baghdad mah atuh nggak istimewakeun ka Gus Dur. Adapun jelema nu ekstrim atuh sepanjang masa kitu bae mantek urang kuari-kuari mung magahan ngaji ulah dianggap bahwa ka urang teh haju manut kabeh ka urat nurun kabeh bisa tukangeun malobaan kana tersebut biasa bae atuh antepkeun ke kanyahoana mah jadi akhirat ieu. Tuh urang bae ngaji bae hayu nu ngomongkeun nu nyaci maki nu anu emang teu kadenge ku ceuleuh aing teh kadenge atuh kajen ke buktikeun di akhirat je perang sana tah atuh hayu bae urang ngaji bae geus pokona mah masyaallah urang lamun nyaritakeun kaagungan Allah ketika Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul eta teh dulur-dulur nama anti ka Kangjeng Nabi tatangga nama anti tapi orang jauh mah orang Madinah nyambut kana karasulan Kangjeng Nabi lamun urang nyaritakeun kuari atuh sarua bae kuari teh jelema nu simpati ka dieu bae ka pengajian ulah kakulana ka pengajianana nu ti Serang tu Pandeglang ti Jakarta Bogor nu ti Tasikmalaya aya anu ti seberang sagala tapi di sekitar nama biasa ngajebian atuh masalah masalah tuh nyana-nyana urang-urang engke kanyahoan mah jadi akhirat ieu jahat leutik namanya lagi ceuri emang teh ceuri kata leutik lah mah kok ku nyana henteu milu aya muatan di jerona ego di jerona antepkeun rugi-rugi nyana untung nyana urang mah ngaji bae jang ngajina ge lain ka hayang maca kitab ieu mah lain ya hese maca kitab mah hese neukna itu mah ngawuduk we pokona mah geus titik tapi lain eta ngaji teh neangan file maca mah bisa kadang nyurah bisa itu kene nu teu bisa ngaca kitab lah ngadengekeun bae nu dibutuhkeun mah lain eta naon ieu nur ilahi nu nyulusup ka jero dada nu teu bisa dikasab ku urang salat bae kadang teu bisa aya nur ilahi urang teh zikir we kadang nur ilahi mah teu beunang tetapi ku ngaji babarengan jeung jelema loba di dinya aya wali di dinya aya malaikat anu bawa nur ilahi gimana cenah walina ulah yang nyahos nya mah bisa mah ngaji ngawuduk balik geus aya eta nu mahal mah mantek cek kamari cek Habib Lutfi kadang-kadang nur ilahi itu datang lagi ngurutin guru di situ ada nur ilahi
kadang-kadang lagi ngehadam ke guru, kadang-kadang lagi silaturahim ke guru, kadang-kadang lagi ikut ngaji. Jadi kita sholat, kita zikir mah kadang-kadang sulit, tapi ikut berjamaah dengan dia, seselaman-selaman dengan dia, dia tiba-tiba ada nur ilahi. Emang kos gitu nur ilahi mah rahasia Allah dibikin aku Allah, ndudik dibikin ka hamba Allah dirahasiakeun ku Gusti Allah. Eta nu mahalna ketika orang anti cilaka ujian, eta lah hijab. Nah, nu dibutuhkeun teh nur ilahi mah engkena urang tas ngaji kok jadi tentrem nur ilahi. Urang ngaji coba di pendopo jeung kiai carita politik, carita ekonomi. Oh, hebat jasa. Datang ka imah puyeng. Lain lalagaan puyeng. Tapi ketika urang datang ka dieu, tak atawa ka pengajian nu lain, beban naon leh. Pokokna mah kiai aing mah teu hayang wauh jeung kiai, nu penting mah aing mah jeung tukang sate beh lah wauh. Oh masalah. Wauhan kana jeung si eta daripada jeung kiai. Oh masalah. Datang ka imah tentrem amat. Nu mata tentrem meuli satena 2 bungkus, Pak. Kalem. Mahal. Katentreman eta lah nu mahal. Salat jadi meningkat, salat tambah khusyuk. Emang ngahusukeun ku, Pak. Di khusyuk-khusyuk urang mal bisa ja khusyuk mah pamere Allah. Ketika orang nyampur jeung bisa khusyuk, kadang khusyuk aya. Ketika orang nyampur jeung ahli makrifat orang aya faed ngaranna, luluberan ti ahlina nyurup ka urang. Eta nu mahalna. Jeuh, tuh ngaji na baja hararese emang kumaha gitu ngaji. Urang ngaji di pondok 15 tahun, 20 tahun gitu bisa-bisa tuh komo mingguan. Bisa naon tuh ngaji kos gitu. Parang sana bebari meureun ngaji. Tapi tah nurut ilahi mah kos kumaha? Barang ngaji tak Masya Allah horenganan kreditan tehara. Aing lamun isuk paeh berarti ninggalkeun hutang, sedangkeun lamun aing paeh boga hutang roh mal bisa ngajawab kape di jero kuburanan. Timbullah nyulusup nur ilahi set mun aing isuk paeh kumaha tuh rugi amat. Hanya sebuah mobil Avanza, hanya sebuah mobil Kijang, anu ku urang dinikmati nangan sakadar sakit, tapi di jero kuburan nu bakar berhadapan jeung Allah urang kaput, tanda bahwa urang teu bagus. Doh, balik ngaji bebe ja ka pamajikanna. Neng, je urang ngridit teu bagus ja kadenge ku Neng. Urang ngridit teh jadi yuk. Ai kakak kumaha sih? Mantak ieu kakak ngomong ka Neng maning jual apa maning kredit nyoba ka Neng. Oh, ai kakak mah geus dahayan. Ka atuh ulah dijual kieu bae ieu mah bereskeun aju urang meuli deui. Oh, jadi 2. Nu ieu bereskeun aju urang meuli deui anu ulah kredit. Anu cash gantung mah ieu beung kakak. Puguh hiji ge ngap-ngapan ya kakak. Musyawarah lah orang eta ngaran nur ilahi asup musyawarah nur ilahi ngaranna tuh jelema geus berdeposito bae di bank lain teu ngadengekeun ngajinya di mamana di radio ngadenge di televisi ngadenge terus di kiai-kiai modern ngadenge bahwa eta teh halal tanggung jawab malah anu tanggung jawab segala di akhirat. Pokoknya ketika berhadapan dengan Allah, saya tanggung jawab. Ceknya nanti saya usulkan kepada Allah. Kus bapak kolot nabai Allah. Pohara jasa. Tanya na bagi kuat pak. Boleh. Can aya nur ilahi ketika nyana ngaji, merenung. Atuh gagah nur ilahi memang kumaha gitu. 1.000.000 kali gurunya nang geus ti ditu asup ka jero hate. Nang Allah kan nur ilahi buah ieu nu bener mah. Asana salah aing deposito si itu kurang kumaha ngadalil jeung asana teu beres didongkrak ku nur ilahi gagah nur ilahi mah kajeun ku kumaha tet gesanlah depositona sieun kadengekeun ku kiai tulah jangan takut enggak lah saya pokoknya mau udahan aja nur ilahi lamun geus nancep ka dieu boleh lalagaan nu mantap kiai wani hudang jam hiji aju mandi aju ngalawudu aju salat padahal mah tunduh aya naonan aya nur ilahian ente mah nur ilahian barang neuleuh jam hiji simbut di kadiekeun bedana aya nur ilahi jauhan kos kitu mah ulah hese-hese ge bae lah jam 2 mah rada deukeut ka subuh hudang jam 2 ge bae 2:30 tolol dah coba
diengke-engke bae kunya na ge engke naon eta eueuh nur ilahian ai kiai nu hudang ti penting mandi wudu salat kobrani padahal mah tundu aya nur ilahian gagah nur ilahian emang kumaha gitu nyulusup ka jero hate nu kadeuleuh hanya Allah alam akhirat nu kadeuleuh ngeunah naon sih di alam dunia ja urang geus hees bae ti leuleut tetangga kuari mah nya dek diteruskeun bae utolol-tolol teuing si awak jam ti baheula hees bae urang ja kieu-kieu bae oh perubahan amat isi awak teh tak ai eueuh nur ilahian mah tetep bae lonceng tinggal lonceng malah mah bel beker teh dikeriningkeun hudang dipencet teh badeng sia padahal mah nang nyana blon teu nang nyana yang hudang jam 1:30 nang nyana supaya ngerining diteuleun diceulik hudang 1:30 goblok gadeng sia SD eueuh nur ilahian mah capek kajeun kuku lagi hese berat tapi aya nur ilahian kadang-kadang meweh beker hudang tek jeung sudang teh heula di deuleu oh can waktuna pareman besi gandeng geus nyanana mah hudang eta ya nur ilahian pokona mun aya nur ilahian mah geus moal kabetrak ka jeung kumaha ge kejeun cak urang capek-capean atuh henteu bae sep nyulusup ka jero teh cet urang emang nur ilahian aya urang ge kahijab lantaran Allah nyen kangjeng nur Allah ieu mah keur carita sompralna ya Jabir hei Jabir awwalu ma khalaqallah pangheulana nu diamal ku Allah ismi min nurillah awak kula tina cahaya Allah hei Jabir pangheulana nu didamel awak kula ku Gusti Allah tidak nur Allah ya cak kangjeng Nabi kakarak dirinya summa kadituna karak marane ti nur kula jadi urang kabehan aya nur kangjeng nabian dek kafir dek mukmin kabeh ti nur kangjeng nabi jadi aya nur kangjeng nabian awak urang teh ngan urang teu bisa ngabongkar nurna kahijab ku poswan kahijab ku sekupi kahijab ku pendopo kahijab ku gubernur kahijab ku cinta-cinta jabatan dunia etalah nu ngahijab nur kangjeng nabi urang matak etalah nu kurang dek disingkapkeun melalui sorangan hese ku ngaji kadang kasingkap cet nyingkap teh apa aya nu nyingkap ngahaja awe ge aya nu kasingkap ku angin teh urang neuleuh we kasingkap jadi urang neuleuh kan weuh beunta urang geus sarua bae nah aya anu emang nyana nyingkapkeun sorangan beda deh ieu mah ku angin mah urang ge asana betah urang ge malah mun bisa mangahadorotan angin sing gede gitu eta kasingkap ku angin karena ngongkong nah ieu ge sarua ieu ketika urang ngaji guru mah kadang nyampaikan Allah anu mere nyingkapkeun zat jaheueus sakan Allah kadeuleu sakan akhirat kadeuleu mahal eta tuh keluar bae kadeuleu Allah set neuleuh bae awewe katutup deui barang deuleu jahe eueuh teh nu tadi teh eta indahan nanya jahe kemana pulangnya ke Cikupa saya juga ke Cikupa iya saya sendiri bonceng boh mantas ngaji ngabonceng jahe nur ilahi kemana eta nur ilahi sebareres jelema iku mah nyaritakeun doang emang aya nu kitu kulo loba omong pokona mah kitu bae geus pokona mah cak anu ngabonceng sial teh kieu nyahoman ulah loba omong asana anu bebeja anu bebeja ulah sok sieun anu bebeja teruskeun bae engke asana nya minggu haleup moal ngaji terus anu nitas ya ngaji ka dieu yang ngitah henteu nah wa bistilah ijabi syurut jadi membawai menguasai ngalindih kana sakabeh persyaratan nyana bisa ngagantian presiden nu katilu bisa jadi pemimpin teh ku ngalindih ngelehkeun nu jadi pemimpin lantaran pemimpin kurang memenuhi syarat atau teu ngalaksanakeun kana persyaratan-persyaratan kepemimpinan nyana siapeun disleding ku nyana bikorin melalui kekerasan kekuatan demo berarti gulabah ba'da mautil imam atau sabada paeh langsung nyana berdiri atau melalui kekuatan tadi demo
disiapkan nyana lamun urusan demo kuari Mesir teu beres-beres kepemimpinan teh perebut kepemimpinan sebenarnya mah Mesir mah ahli sunnah wal jamaah hebat kok bisa perebut di jero nama lain perebut nu katumpangan ku Amerika nu perebut masyarakat resep ka pemimpin itu kudu caritakeun ku kula ngaranna ieu ditumpangan ku Amerika titangalindih sementara masyarakat anti ka Amerika salilana kitu bae atuh pilihan masyarakat elehkeun deui ku ieu mah dimodalan ku Amerika gulingkeun deui ya pemimpin ieu masyarakat teu resep kanu ieu nyieun deui pamimpin gulingkeun deui datang ka kuari teu anggeus-anggeus kuari aman melalui serangan ISIS Masya Allah terus-terusan ISIS hayang menguasai dunia terus asup deui kuari ka ditu ka naon kitu ka Turki ISIS geus dipersiapkeun deuk asup ka urang ka Indonesia ISIS teh geus asup geus aya mata-mata agen ISIS di Indonesia teh geus aya nu kamari mah dicaritakeun eueuh kuari mah geus aya waktu kerame-rame agen ISIS di Indonesia encan aya kuari mah geus aya mantak dicoba melalui Papua belum ISIS neuk ngamuk mantak tenang ditentremkeun bangsa Indonesia kiaina habibna kabeh nanti dulu sebab naon sekedar orang membalas gampang sebab orang mayoritas gereja nu aya di orang beleuman ku orang gampang jeung jelema-jelemana belum menang orang mayoritas Islam mah tapi lain eta bendera nu diacungkeunna di Papua deuleuh heula apakah bendera Katolik apa bendera Kristen apa bendera Yahudi deuleuh sebab aya nu ngacungkeun bendera di dinya lah kekhawatiran mentok turun kabeh penggede Indonesia langsung datang ke Papua tentrem tenang di urang ditenangkeun sebab naon terselidiki di urang geus aya agen ISIS mentak di urang melalui Syiah melalui Wahabi meledek diadu-adukeun udah kalem bae urang tenang Indonesia mentak cek ulah ge teu mudah terpancing tenang tentrem lamun di luar negeri ieu geus kalut di urang teu kalem tenang sebab di urang mah naranya kene ka kiai lamun geus cak kiai serang geus teh mah teu nyaho hitut bau eta di urang wakos kitu we lamun cak kiai ulah tuh geus teh narurut kene di urang mah ka kiai sakitu kiaina ge bloon sebenarnya mah kita luturkeun bae masalah nah ieu tentrem di urang alhamdulillahirabbil alamin teu terpancing saat ieu urang teh ieu teh geus 2 tahun di negara Indonesia dipancing tak supaya kalut tetep teu aya ge letik saeutik waktu kabari di Jawa Timur letik ditentremkeun akhirna aya deui letik di Madura letik ulah merambat letik dianggapna henteu menyeluruh ieu nu digede-gedekeun tadi di Papua mah sebab aya bendera nu ngacung anu bakal ditukar maena berarti teu kudu atuh geus mantak wari tenang deui mantak kalem di Indonesia ngeunaheun urang mah geus masalah bae geus kalem sok-sok ngaluarkeun motor ngaji balik kes danya boga duit teu boga duit geus tenang bae sakitu gitu boga duit tenang komo mun boga duit geus kalem bae nyaritakeun ieu presiden urang ulah ngomong presiden geus pokona urang mah urang bae eta kos kitu teh ngeunaheun doang kalem tentrem ieu katilu bisa jadi pemimpin bistilah syaksin mutaghallib alal imamah jamil syurut nah kumaha lamun jelema pasek dek mimpin di Indonesia jelema bodoh dek mimpin di Indonesia khususna umumna di negara seorang pasek dek mimpin negara seorang bodoh dek mimpin negara atawa nya paseknya bodoh dek jadi presiden wah mantepnya saya ini pasek edinya bodoh edinya dek mimpin negara kumaha wa kadza fasikun wa jahilun fil asaq gitu keneh jelema pasek jelema bodoh pasek bodoh kemudian nyana dek mimpin negara ieu adalah dicoba ku Gusti Allah ketika sebuah negara pemimpinannya paseknya bodoh berarti cocoba lantaran pasti negara jadi preman sebab pemimpinannya paseknya bodoh Gusti nyahun ka jujur jeung adil
Ieu adalah cocoba jang rakyatna. Di jerona aya kiai, di jerona aya ustad, di jerona aya pemerintah nu jujur jeung nu adil, di jerona aya nu hayang ngabaju ke negara. Tapi ternyata orang nu terpilih teh anu pasek jeung bodoh. Sebuah cobaan ka bangsa jeung negara. Sebuah cobaan jang rakyat. Cara menghadapi kepala negara nu kos kitu kudu kumaha? Geus diatur ku syara. Masya Allah geus rapi syara. Nurut orang wajib kamanehanana selamat bertentangan jeung agama. Ketika bertentangan jeung agama, salamatkeun agama urang. Nu bisa disalamatkeun, nu teu bisa disalamatkeun, berarti urang kudu manut ka nyana. Nyana ke nu tanggung jawab di akhirat. Urang mah nyanggakeun sadaya-daya bae. Beres urang jadi rakyat. Urang mah jadi rakyat kos kitu bae geus. Nah ieu ketika seorang fasik, ketika seorang bodoh memimpin lantaran nyana jadi bodyguard, ngelekeun ngalindi dengan kejahatan nyana, dengan kegagahan nyana, sehingga nyana bisa jadi kepala negara. Tetap sah-sah bae jadi kepala negara. Nah, urang sebagai rakyat keur dicoba ku Allah boga kepala negara model kos kitu, manut nu bisa urang teu milu, nu bakal terjadi fitnah keluar orang. Kira-kira kudu milu bae. Masya Allah kan. Urang mun dicaritakeun kuari loba anu pinter nu jujur jeung nu adil. Tapi nu terpilihna seperti nu kieu. Sah bae jadi kepala negara. Sebab nyana geus kondisikeun. Silahkan bae. Walaupun kukumaha ge kumaha nyana bae. Wa in kana asyan, sanajan nyana doraka. Sanajan nyana memaksakan jadi pemerintah, jadi presiden doraka, urusan nyana, urusan urang tetap sakadar manut karena aturan-aturan nyana. Urusan agama nu urang bisa keluar ti aturan nyana keluar. Nu urusan urang bisa nyelindep. Salametkeun diri urang. Masya Allah. Tah gitulah carita nu mentek ayalah satu pertanyaan lawib tulian nas biwilayati sobiin mumayyizin yarji ulil ukala awim ra'atin lamun dicoba di negara pemimpinna ieu budak leutik atawa nu pasek saperti tadi nu bodoh cara tadi atawa awewe hal yang putu tasarruf ma apakah lulus tasarrufna tasarruf anu nu bertalian jeung syara nyana teu peduli urang kudu nyalametkeun diri urang. Ketika urusan kenegaraan orang kudu nuturkeun nyana mun bisa segera kudu diganti fihi waqfah kuduna eta teh segera dikondisikeun. Tetapi lamun teu dikondisikeun urang menyalametkeun urang bae. Mantap cak abah teh mah baheula geus deuk kumaha ge urang bisa salat keneh dengan tentrem urang bae, urang puasa dengan tenang urang bae. Urang ayeuna mah bisa puasa dengan tenang urang bae. Adapun nyana boga urusan nyana sabodo teuing, nu penting mah urusan urang bae salat, puasa, zakat, urang urusan ku urang nyana mah teu milu ngurusan, geus diurusan ku urang. Ternyata di urang masih aman kene alhamdulillah. Walaupun aya tumpangan-tumpangan tapi tetep bae urang mah masih kitu urusan agama dicekel ku masing-masing pemimpinna sakigeus alhamdulillahirabbil alamin. Urang lamun teh nyaritakeun tentang kondisi di luhur, urang mun nyaritakeun kondisi di luhur ngeri. Aya sababaraha sektor nu kudu diomean ku urang lantaran kahareupna cilaka. Geus dipuatan boro-boro di sektor politik, di sektor organisasi bae geus dipuatan ku jelema-jelema nu ulah maju Islam. Ulah maju ahli sunnah wal jamaah. Nah ieu urang dibaca sababaraha sektor di luhur teh geus aya ti dieu aya. Jadi urang gerak kumaha ge hese. Urang mun nyaritakeun gos kitu kakarak pusing. Mun nyaritakeun urang di handap mah kieu pusing naon biasa bae. Terus urang mun nyaritakeun di luhur berarti urang deuk berjuang kumaha caritana. Pasti kudu neangan jelema-jelema ngaleungitkeun si eta. Iyalah anu nyieun pusing di Indonesia. Nu mentak lamun jelema nu paham kuari pusing kuari, nu paham kuari pusing. Duh di kumaha ieu kahareupna. Berarti berjuangnya terus 5-10 tahun bakal berubah kahareupna.
Mantap kuari mulayan ndek rada dirobah seeutik kumaha carana walaupun ieu di sektor-sektor teh geus aya jelema-jelema anu bakal ngahalangan kana lanjutna ahli sunnah wal jamaah eta mah teori adapun kaditu nama kumaha Gusti Allah Subhanahu wa taala urang sekedar rencana tapi eta teh patut kudu diaji sakumaha rencana presiden urang tina tahun awal ieu adalah swasembada bakalna pertanian hendak dimajukeun ku Jokowi Allah lain pilihanana dipanaskeun sia ku aing jaga deuk kumaha ngomong naon cobanya ayo kolektor geus disiap-siapkeun dan lain sebagainya nu terjadi telak nu aya itu urusan urang rencana Allah anu memutuskeun nyanggakeun sadaya-daya qultu wallahu a'lam bissawab.